nyen risol deui. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Biasa we itu dimimitian ku nyaitan popoya nu kamari itu si Rai dan jeung bapana teh keur sarare menit hari brah hayo ih. Sok hayang ngiluan sare tapi kan loba pigaweun Besti. Masya Allah tabarakallah jadi ayu kita beres-beres. Jadi video ieu teh kan poe Rebo abi teh open PO jeung poe Kamis nyen risol teh Besti nyen nanti sok peuting-peuting poe Rebo peuting. Jadi mun dek meuli teh kadang dikirimkeun teh poe Kamis, kadang isu-isu, kadang sore gitu loh Besti. Alhamdulillah sok abis wae, soalnya kan abi bikin oge tara banyak Besti, paling 35 pieces, terus kan dijual lagi 10, dapat 4, jadi kan ngan seberapa box gitu. Jeung deui kan kulkas abi nake leutik, freezer na komo deui gitu loh, jadi tidak cukup untuk banyak-banyak. Jeung emang leuk-leuk nyanyi risol teh, tapi alhamdulillah ira resep mah. Pokona hatur nuhun pisan anu sok repeat order komo beli nate 2 box, Masya Allah hatur nuhun pisan, semoga rezekinya lancar terus, dimudahkan urusannya, amin ya robbal alamin. Lanjut, iya teh tinggal sasapu Besti da si Raidan teh masih bobo kene, tidak kerasa iya teh udah maghrib untuk salah mah tuh makan malam si Raidan mah kelakang ngopi tempe kering, abi teh kan nyen tempe kering, sakitulah nya, bye bye.